Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan sadayana urang bade diajar pikeun bab kahiji nyaeta mika nyaah sasatoan jeung tutuwuhan di lingkungan sabudeureun. Naon eta mika nyaah? Nyaeta sasatoan jeung tutuwuhan teh kaasup kana makhluk hirup. Jadi binatang dan tumbuh-tumbuhan itu termasuk makhluk hidup, teman-teman. Duana ge kudu dipiara sabab kacida pentingna keur kahirupan. Jadi dua-duanya harus dipelihara sebab penting untuk kehidupan kita. Sato teh aya sababaraha rupa. Aya sato inguan, aya sato anu diarah daging jeung tanagana. Aya oge sato galak. Nih teman-teman, sato itu dalam bahasa Sunda adalah hewan. Hewan itu ada banyak rupanya. Ada yang bisa diternak, ada yang bisa diambil dagingnya atau tenaganya saja. Ada juga binatang yang liar atau yang galak. Nah, ari sato galak mah teu cara sato inguan, sato galak hirup di leuweung kalayan dipiara ku pamarentah. Sato ingun-ingun mah dipiara deket jeung urang. Nih teman-teman, kalau hewan yang galak itu hidupnya di hutan kayak harimau, kayak badak, meskipun dipelihara sama pemerintah. Nah, kalau sato ingon-ingon itu hewan peliharaan, dipelihara di dekat kita, misalnya sapi, ayam, dan segala macam. Aya sababaraha hal anu kudu diperhatikan dina miara sato nyaeta seperti ieu. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, sato kudu disadiakeun kandang. Jadi, hewan itu harus disediakan kandangnya. Keur hayam, kucing, jeung akuarium atau balong keur lauk. Nih, kandang untuk ayam, kucing, atau akuarium untuk ikan. Kayaan sato kudu diperhatikan seperti diperiksa kesehatanana secara rutin, misalnya diberi vaksin. Jadi keadaan hewan itu harus diperhatikan teman-teman, seperti diperiksa ke dokter hewan. Anu katilu, parabna kudu angger ulah mere dahar secara kaleuwih sabab bisa ngabalukarkeun kandang jadi gancang kotor serta kesehatan sato kaganggu. Jadi kalau kita memberi makan itu harus sama teman-teman, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit agar kandangnya tetap bersih. Salian sato aya oge tutuwuhan teh loba pisan rupana, cara miarana ge beda-beda. Misalna seperti ieu, tutuwuhan kudu rutin dicebor, tutuwuhan kudu rutin dibere gemuk sangkan subur, tutuwuhan kudu kacahayaan panon poe. Upama aya dangdaunan anu geus karoneng kudu dipiceunan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu harus dipiara dengan cara berbeda-beda. Tumbuh-tumbuhan harus rutin disiram, tumbuh-tumbuhan juga harus diberi pupuk supaya subur. Tumbuh-tumbuhan harus terlihat cahaya matahari. Selain itu, jika ada dedaunan yang sudah kuning, itu harus dibuang. Itu semua adalah cara untuk merawat tumbuhan. Rupa-rupa sasatoan: harimau, maung; singa, banteng, kerbau itu munding, anjing itu anjing, ayam itu hayam, itik itu meri, kelelawar itu kalong, kambing itu embe, domba itu doma, kuda itu kuda, kucing itu ucing, tikus itu berit, angsa itu soang, landak itu landak, tawon itu engang, lebah itu nyiruan, ulat itu hileud.